Kang Teddy, Mak, Kaceng, kenapa euy? berdiuk Kaceng. Wah, aduh, bener euy. Naon Kaceng? Baharna gagah imah asli ya. Ieu mah tulang. 100.000 ah. Wah, moal euy Kaceng. Kayaknya mau yang dia babakan bener. Wah, ieu mah. Kade baharna. Ya, Kang Teddy-nya. Hah? Urang teh keur butuh HP ya. HP? Oh, saha nu rek kajual. Aya babaturan teh. Bener. Aya? Bener. Heeh. Di mana? Imahna jauh teu? Alah, DF teh jero imana mah. Itu lain. Heeh, kan? Mun sana Kumaha? papanggih jeung Mang Capir, ngobrol aku kudu tarik kana Naon budak. tuh? Kana budak. Oh, budak. Heeh. Ah, siap lah. Atuh ya. Yuk. Yuk. Weh, aya Mang Capir ka urang ka ieu mah. Aya naon teh? Anu pesan HP. Aya HP mah. HP Samsung. Aya. Aya orang panggihkeun jeung jelemana, kan? Ngobrolna kudu tarik kana budak. Oh, siap. Yuk. Yuk. Run. Kang Didi, kumaha aya? Ya, aya juga HP teh ya. Oh, Nah, ya. Capir, Oh. teu nya ngobrol doa Ya, 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 ya. Nuhun harga we ieu mah. Ya, siap, siap, Ya, siap. ya. Ya. Nuhun pisan. Habis sami. Abi teh pergi HP. Aya HP mah. Cing ningali HP-na. Oh, iya aya. Kita Samsung. Mohon. Yos ku abi ditinggal lihat. Mangga. Halus kene ieu teh. Ai barang mah HD eta mah. Hoyong sabaraha? 200. Atuh 200 mah mahal teuing. Sabaraha atuh? 100. Moal cepet mah. 14 we. Balahan baca lepat ke dua teh normal. Kan kurang di gawean cina barudak. Usap nepona. Ah mau 15 mah. Kalian berdoa terjadi we lembar 100 mah langsung diduitan. Wah atuh kedinya ya jangan nuturkan kira-kira itu.